Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru anu dipika hormat, sareng rayancangan sadayana anu simkuring dipika cinta. Langkung ti payun, mangga urang sanggakeun puji sinaran syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparkeun kasehatan ka urang sadayana. Shalawat sinaran salam mugia ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin anu simkuring dipika hormat, dina ieu kesempatan simkuring bade ngadugikeun biantara nu jejerna new normal. New normal teh naon sih? New normal nyaeta kabiasaan anyar nu dumasar aturan ngalarepkeun hirup resik sareng sehat. Sapertos anu kabandungan ku urang, virus COVID-19 teu acan ilang ti ieu bumi, ekonomi can stabil. Jadi, pamarentah ngaluarkeun ieu aturan sangkan ekonomi stabil jeung ngingkahan sumebar virus corona. Ngalarapkeun kabiasaan anyar nyaeta sok ngawasuhan leungeun nganggo sabun, mun teu aya sabun, aya panggantina nyaeta hand sanitizer. Kudu nganggo masker, kudu ngajaga jarak minimal 1 meter, sareng ngahindar ti kerumunan. Ieu kabiasaan digunakeun di segala aspek, boh di sakola, ekonomi, perkantoran, keagamaan, jeung sajabana sanitizer. Kudu nganggo masker, kudu ngajaga jarak minimal 1 meter, sareng ngahindar ti kerumunan. Ieu kabiasaan digunakeun di segala aspek, boh di sakola, ekonomi, perkantoran, keagamaan, jeung sajabana. Hadirin anu dipika hormat, cekap sakitu nu simkuring haturkeun, hapunten bilih aya bahasa nu kirang merenah, tur luyu entep seureuhna. Hatur nuhun kana perhatosana. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.